Bismillahirrohmanirrohim. Wafatur rasuli ari ieu eta wafatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji, tufiya di maotan saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini dina dinten Senin asalisa asyara dina kaping 13 min Rabiul Awwali tina sasih Rabiul Awal minas sanatil hadiyata asyara tina taun ka-11 minal hijrati tina hijrah. Wakana sareng bukti naon? Wakana sareng bukti umruhu ari yuswana Kangjeng Nabi yauma wafatihi dina dintenan wafat Kangjeng Nabi eta salasau wasittina 63 naonana sanatan tauna. Faduhisa tuluy dikagetkeun saha al muslimuna pirang-pirang jalma Islam muslimin wa azuma sareng pohara alaihim ka itu muslimun naon firaquhu papisahna sareng Kangjeng Nabi. 2. Fasalla teras mesatkeun saha Umar bin Khattab saifahu mesatkeun kana pedangna itu Umar bin Khattab wa tawa'ada sareng ngancam itu Umar bin Khattab man kajalma yakulu anu ngucap itu si man mata rasulu kana lapad mata rasulu mata geus maot saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sareng ngucap itu Umar bin Khattab innama ursala lapad kana lapad innama ursala pastina diutus saha ilahi itu Kanjeng Rasul kama sapertikeun perkara ursila anu tos ngutus Gusti Allah ila Musa ka Nabi Musa. Fala bisa tuluy cicing itu Nabi Musa an qaumihi cul ti kaumna itu Nabi Musa arba'ina laylatan dina 40 pirang-pirang peuting. 3. Wakana sareng bukti saha Abu Bakar goiban eta anu henteu aya. Falamma jaa maka samang-samang sasumping itu Abu Bakar wa ukhbiro jeung dicarioskeun atawa dibejaan itu Abu Bakar al khabaro kana ieu beja ieu carita dakhala lebat itu Abu Bakar baita Aisyata ka bumina Siti Aisyah. Wa kasyafa sareng mukakeun itu Abu Bakar an wajhir rasuli tina raraina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqabbala teras nyium itu Abu Bakar hu ka itu Kanjeng Rasul summa baka teras nangis itu Abu Bakar. 4. Summa kharaja teras kaluar itu Abu Bakar alan nasi yang hareup ka jalma-jalma. Wakola jeung ngucap itu Abu Bakar ala man kana yang budu kana lapad ala man kana yang budu ala sing ingat man sajalmana kana anu bukti itu si iman yang budu eta ibadah itu si iman Muhammadan ka Nabi Muhammad fa inna Muhammadan maka sanyana ari Nabi Muhammad qad mata eta nyata geus maot itu Nabi Muhammad. Waman jeung sajalmana kana anu bukti itu si iman yang budu eta ibadah itu si iman Allah ka Gusti Allah fa innallaha maka sanyana Gusti Allah hayyun eta dat anu maha hirup la yamutu henteu anu moal maot. Sumatala teras maca itu Abu Bakar Qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala innaka mayitun wa innahum mayituna. Lapad innaka mayitun. Innaka sanyana anjeun eta mayitun anu maot
Wa innahum jeung sanyana aranjeun kabeh urang sararea eta mayituna anu bakal maut. Wa qaulahu jeung kana dawuhan Allah wa ma Muhammadun lapad wa ma Muhammadun wa ma jeung henteu Muhammadun ari Nabi Muhammad eta ila rasul angin hiji utusan qad khalat anu nyata geus ti heula min qablihi ti samemehna itu Muhammad saha ar-rusulu pirang-pirang utusan. Afa immata naha lamun wae maot Kanjeng Rasul au kutila atawa dibunuh Kanjeng Rasul ing qala betum naha rek pindah haluan maraneh kabeh ala angkobikum balik kana agama anu ti heula aranjeun kabeh. Waman jeung sajalmana yang kolib anu balik itu si iman ala angkibaihi kana agama anu ti heulana itu si iman fala yadurro maka mual madarat Allaha ka Gusti Allah naon Allaha ka Gusti Allah sayan kana saeutik oge. Wa sayajzi jeung bakal ngabales saha Allah Gusti Allah asyakirina ka pirang-pirang jalma anu syukuran kabeh. 5 waqala jeung ngucap saha Umarun Umar ka'anni lam atlu hadhil ayat kana lafad ka'anni kaya sanyana kami lam atlu eta henteu pernah maca kami hadhil ayata kana ieu ayat.